illallah ari hartosna lafaz asyhadu alla ilaha illallah ashadu nekadkeun kaulaan kana yen sahnyana la ilaha teu aya pangeran anu hak diibadahan illallahu kajabi Gusti Allah. Eta a'lamu nyaeta ngayakinkeun kaula bil burhani kalawan dalil yakinan halna yakin wa atakidu sareng nekadkeun kaula biqalbi dina hate kaula itikodan jajiman kalawan nekadkeun anu pasti ala tamala jajiman la tarodada nu teu mangmang deui pihi nekadkeun bahwa teu aya pangeran anu hak diibadahan kajabi Gusti Allah. Wa ubayinu sareng martelakeun kaula ligori kasalian kaula aya akhiru tegesna mengakui kaula bilisani ku dengan cara diucapkeun hatayasma'a sehingga kakupingeun anasu ku jami-jami ikrori kana pengakuan kaula an kana yen sanyanyana lama budak teu aya dat anu wajib disembah bihakin kalawan salaresna ai bigori batilin tegesna kalawan teu batal kainin anu tetep bil wujudi dina ayana ilallahu angin Allah.